lalakon urang ngan nepi ka poe ieu. Najan dia kabehan kangaing pada satria, tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. Milu hirup jadi balangsak, milu rudin bari lapar. Dia kudu marilih pikeun hirup kaharupna, supaya engke jagana jembar senang sugih nepi, bisa ngadepkeun deui pajajaran, lain pajajaran nu kiwari, tapi pajajaran anu anyar. Ngadegna digeingkeun ku obah zaman. Pilih ngaing moal nahalang-halang, sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja. Anu somah sakabehna, lapar bae jeung balangsa. Darengikeun kudu dek neuteup milu jeung ngaing. Geura misah ka belah kidul, anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Geura misah ka belah kaler, anu dek kumaula anu kerjaya. Geura misah ka belah wetan, anu moal milu ka sasaha. Geura misah ka belah kulon.